Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deh sareng cepot sabarakaja di channel, ya channel nanti kanal. Bahasa orang mapan kanal, ya menurut bahasa barat nama channel. Channel itu gini kita dawat, ya. Channel cepit, ya di channel YouTube cepot ngambar, cepot mulai pariwisata. Nah, selain destinasi wisata yang akan kita kunjungi, kurang aprak nanti akan kemudian wah, desa-desa Kaliwatan, Pakampungan, Palanggungan, Pagunungan, pantai dan lain-lain sebagainya benghar Indonesia teh. Nah, kurang bari-bari ngobrol ya ngeunaan sosial kemasyarakatan. Nah, syukuring mengapresiasi baik dan mengapresiasi masyarakat boh di pedesaan, pakampungan atau di perkotaan yang masih berpedoman berpegang teguh pada asas kerondaan masyarakat. Ya, pokoknya mah cepot mengapresiasi lah tentunya. Cap jempol nyak jempol tentang itu ya kepada masyarakat poh di kampung poh di kota yang masih berpegang teguh pada tradisi ngaronda urang ngaronda idar ngurilingan desa waspada masingiyatna bisi aya pancabaya. Nah, tahun itu pancabaya teh 5 sumber bahaya: kulon, wetan, kidul, kaler, jeung di pribadi tah di dieu uceurna. Nah, jadi di desa di kota sebenarnya naon ngaronda da aman di urang mah wah bangsat, wah copet, wah naon lain hukul eta. Ternyata setelah dicabut selama 30 tahun aktif jadi roda lingkungan masyarakat lindungan masyarakat, banyak sekali hal positif yang bisa diraih dari kegiatan ronda teh patroli lain menjaga penjajah bangsat doma bangsat naon kompor gasing loba leungit. Nah, ternyata banyak sekali. Pertama, interaksi dengan warga sekitar, tetangga, orang bisa jadi lebih raket poh berangna poh peutingna. Kadang-kadang ai berang mapan urang teh sibuk kunyiar kipayah sewang-sewangan bapak-bapak khususna nuka kebon, nuka perusahaan, nu dagang, nu naon wah gitunya. Tapi kadang-kadang lamun malam orang jadwal rona aja daek daripada didenda mending datang. Sebab non loba nilai positifnya lamun kurang daek datang ngaronda bisa ngaguyukeun antara masyarakat urang jeung urang, solidaritas, saling mengenal, saling pikawanoh nya. Nah, hiji eta. Kadua, nah dina ayana naon misalna yeuh aya nu geuring galiging panas tiris atawa rek ngajuru atawa naon wae oge lah anu sifatna jeung medis bisa naon kan adi aya ngarona mah aya silih puntanganeun satu tim ronda misalkeun aya 5an aya 4an mau bisa leuwih ti 700 urang mah satim sagrupan lumayan. Nah, beureung salah saurang mah aya nu boga mobil atawa motor nganteur ieu ka bidan atawa ka klinik atawa ka instalasi gawat darurat misalkeun gering yo atawa naon gitu nya ripuh darurat. Nah, tapi ayeuna oge difasilitasi tampaknya di seluruh negeri geus loba poliklinik tingkat desa jeung di kantor desa geus loba difasilitasi ambulan gratis. Eta teh lain keur nu maot wungkul tapi oge perlu penanganan darurat ka instalasi gawat darurat rumah sakit ke klinik oge pan loba narima IGD instalasi gawat darurat. Oge nu rek ngajuru anu geuring parna naon-naon termasuk oge bisi yeuh. Masyarakat sekitar menggunakan saluran air kolektif misalkan satu toren di satu sumur bisa untuk mencukupi misalkan 30 rumah kurang lebih. Nah, tentu saja ya saluran-saluran komunal anu ngajajar anu bisa mencukupi semua kebutuhan rumah. Nah, kan eta teh kudu mineng ka kontrol bisi tetangga teh pohoan teh naon teh ngagor cai pan aya ronda maka pariksa bisi pak ya rumah teh acan dikunci atawa pak eta motor teh acan diampihkeun bisi ketiduran.
atau apa kunci rumah, kunci motor masih kena nggak gantung di mana gitunya. Oke, bisa eta tehnya, bisa ya gering, bisa ya naon lah, banyak sekali lah gitunya. Setiap jabati orang bisa ngaguyukeun masyarakat dieuna kadang-kadang aya kendala, aduh yo tengah puting gas ngadius misalkan bocor, kurang tuh bisa menerkeun, wah kumaha aya minta tulung ka saha. Tapi lamun aya ronda standby, kita kurang bisa pak minta tolong ya ke abdi aya iya tabung gas misalkan bocor atau naon itu bisa nya. Kamu aya nama pan rata-rata di setiap RT atau pengurus komplek atau kampung besok aya grup WhatsApp misalnya bos ibu bapak-bapak kan itu bisa saling berbagi informasi positif dan juga darurat. Itu salah sahijina pentingnya rondanya. Oke, nanti orang kupas tuntas lagi mengenai hal-hal lain lah anu kadang-kadang sepele, orang disepelekan tapi ternyata kemanfaatan masih banyak. Sanajan di era modern tapi tradisi-tradisi seperti kia bisa kurang dipertahankan dan diadopsi kembali. Oke, itu di kampung hungkul tapi di kota oke bisa cocok. Oke, nanti kita ketemu lagi di channel YouTube Cepot Ngampar berikutnya. Cepot Ngamumule Pariwisata berangkat. Wuih.